Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Adestia Herawati sareng rerencangan abdi Nanda Aulia, Sarah Aulia Firdayani, abdi sareng rerencangan abdi sekolah di Bina Putra Bogor. Kelompok 2 bade ngawawancarakeun supir bis. Assalamualaikum Pak, nyuwunkeun aktosna sakedap nepangkeun nami abdi Adestia Herawati sareng rerencangan abdi Nanda Aulia, Firdayani di sekolah Bina Putra Bogor. Bade ngawawancara dupi perkawis supir bis. Punten nami Bapak saha? Baraha yuswa Bapak. Bapak linggi di mana? Di kampung Babakan. Naon padamelan Bapak? Supir. Sabaraha artos penghasilan sabulan? Bahaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 5 jutaan lah. Kiraha Bapak jadi supir? Oh, selama di tahun 2012. Ditabu sabaraha, ditabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha damel jadi supir. 38 sampai tahun 9. Tutup perjalanan 24 jam. Hapusan. Pertanyaannya harusnya agak lengkap kerja kita ini dari jam berapa sampai jam berapa. Wawancaranya ke kita. Rute Jadi supir doang, ini berapa? rute perjalanan di mana ke mana? Di Perung Banteng ke Air Mancur. Nah, Bapak rek damel jadi supir bis kita. Pada bulan. Profesi. Salila jadi supir bis, Bapak kungsi ngalaman masalah anu teu bisa dipohokeun. Oh, pernah. Cacat. Nah, atur nuhun Pak. Oh, iya, gitu dong. Atas ngaluarkeun waktuna. Dah, sekian. Terima kasih. Jadi parantos sakit doa. Iya.